An Ibnu Abbas kata peti Imam Ibnu Abbas sahabat Ibnu Abbas an Rasulullah sallam Rasulullah kantos ngadawuh lau anna libni adam wadian lamun teh mah saenyana pikeun anak Adam wadian aya satu lembah mindahabin tina emas lamun anak Adam saha wae dibere satu lembah tina emas itu ahaba ayakuna lahu wadiani teh manehna teh pasti mikaresep jeung mikahayang dua lembah gitu. Dibere hiji hatena mah ngarepkeun aya dua. Wala yamlaahu pahu ila turab jeung moal pernah bisa nyeubeukkeun, moal bisa ngeureunkeun kahayang kana sungut teh di dieu tuh bahasana gitu. Ila turab ka jabataneuh gitu. Maksudna teh jempena kahayangna teh heuy wati dikubur we gitu. Dan nu namina nafsu mah da liar teu apal umur teu apal naon. Justru beki kolot teh beki bedas nafsu mah. Nya ngan pedah tanaga anu tos ngorotan gitu. Kahayang naon teu paribahasa mah geuning teh. Nya nu hiji deui teh nu paribahasa nih kahayang. Itu kahayang bedas ngan tanaga geus ieu geuning. Gitu. Kahayang tanaga. Kayak iwal tinu nyebeuhkeun mah naon heuh iwal ti eta maot intina mah. Waragna mah kumaha. Wa itubullahu alaman mata jeung Allah maha menampi tobat ka jalma-jalma anu daek tobat. Ieu hadis teh nuduhkeun kana yen saenyana jalma teh moal eureun-eureun kadademes kana dunia teh sifatna gitu. Dibere hiji hayang dua. Pokona mah sanajan ieu dunia seung saeusina dibere ka hiji jalma ka saurang we kitu. Da moal pernah ngarasa cukup pasti bakal minta. Bakal ngaharapkeun mah langkung deui gitu. Gitu. Jadi moal aya tungtungna gitu. Para sahabat itu tapi kan jadi biasa meredam nafsu gitu. Nya, da eta teh sabab terus lebih dahulu nunda sifat juhud teh gitu. Eta kuncina mah. Jadi syarat keur umat Islam mah beunghar kudu ngan beunghar teh kudu dipondasian ku sifat juhud. Ari juhud teh hatena nu teu nyantel kana dunia teh ya. Anu lamun ditanya masalah kudu beunghar umat Islam oh kudu jelas. Sabab loba amal ibadah jeung kasayan anu kudu digunakeun disampurnakeun manggunakan harta. Pan ara'aita ladzi yukadibu bidin padahal likaladi yadul yatim. Miskin, nu yatim, pan eta teh kudu disampurnakeun ku umat Islam teh gitu. Tapi kan lamun aya jalma nu beunghar geuningan di hiji kampung terus katingali tatangga-tatanggana teh masih kena miskin. Maka eta teh mendustakan agama. Ulah ka kitu ulah. Aya masjid agreng mewah gitu bina-bina tapi di gigireunana aya keneh nu marariskin, anak yatim anu terlantar. Eueuh hartina eta masjid mewah teh. Jadi seperti beungharna Nabi Sulaiman teh ya, seperti beungharna Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dina posisi sebagai nabi, sebagai kepala negara lamun hayang beunghar gampil atuh. Para sahabatna barareungha ceuk paribasana menta jatah ge ti saurang sabaraha persen atuh da moal dikoretkeun. Gitu. So sebagai nya gitu. Tapi kan pilihan hatena henteu nyantel teh ya. Hatena henteu nyantel jeung pilihan hidup seperti itu sampai digambarkeun geuningan dina hadis dasar ieu teh puasa Senin Kamis teh geuningan. Naros ka Aisyah teh. Dinten ayeuna aya tuangan teu? Teu aya. We kitu mah abdi bade saung we gitu. Tapi kan sebuah pilihan gitu kehidupan gitu. Eta hadisnya. Nya. Eta hadisna membingungkan baheula. Mun SD mah carita nabi. Nabi teh bukan naon beunghar juga tapi ka kuliah. Ieu na teh raya-raya. Nya ti SD nanti ka kuliah. Teu ngarti eta. Nah sababna melakeun heula juhud teh ya gitu. Aya heula juhud. Jeung hawa nafsuna teh. Eta syaratna umat Islam keur beunghar mah. Ngan lamun teh mah beungharna teu didasarkan ku eta bakal ngaruksak kabeungharanna teh nyilakakeun. Menurut pengajian fikih lawan kata tina miskin sanes beunghar. Naon? Cukup. Oh iya. Ya. Goniun miskin ya cukup sih.
Ya sebenarnya mah bahasa Indonesia dengan bahasa Arab silahkan urang bade memposisikeunana ka mana. Kadang-kadang bahasa Arab teh tidak presisi lamun ieukeun ke urang gitu. Mungkin maksudnya ki ustazna Gus Baha sebenarnya Heeh. ngebahas anu cukup eta mun dina bahasa ieu mah rek beunghar rek miskin bisa cukup gitu. Iya. Berarti bisa beunghar sararea gitu, beunghar dalam tanda kutip ya gitu. Hmm. Bisa beunghar ieu beunghar hate. Intina mah beunghar ku harta ge boleh umat Islam bahkan kudu. Kan pedah tadi teh ya dadasaran heula beungharna teh ku juhud teh ya gitu. Eta nu susahna mah. Lamun ayeuna beungharna teu didasaran ku juhud, tungtungna teh kabeungharna teh kudu dipake muaskeun nafsu teh ya pake kawin da sababaraha kali. Yang intinya umat Nabi Muhammad tuh dikasih begitu tuh. Dari itu ya dipercaya dia yang dua, Sifat dua yang opat. Jadi beunghar kudu gitu. Ngan pedah tadi teh ya tujuan beunghar teh keur nyampurnakeun tadi teh ibadah teh. Lamun matak nu disuwunkeun ka Allah teh yang beunghar teh beunghar anu tiasa naon nyampurnakeun kataatan ka Allah teh gitu. Eta lah. Allah ngadawukeun innal insana khuliqa halu'a surat Al-Ma'arij. Manusia teh diciptakeun halu'a dina kaayaan ya, sifat pediet gitu. Wa idza masahu saru jazua lamun ditibakeun ka manehanana kagorengan jazua sok berkeluh mengeluh sok aduh Allah ieung gitu. Wa idza masahul khairu manua jeung lamun ditibakeun ka kasayan teh manua dituntut gitu midamel kasayan sok nyegah sok hararese ilal musallin kajaba jalma-jalma anu sok salat alladzina hum ala salatihim daimun eta jalma-jalma anu kana salatna teh daimun langgeng. Tah ieu mah anu tadi anu bisa nanamkeun naon salat teh lain naon sebagai pondasi teh ya anu bisa melakeun kana kasayan-kasayan di luhureun pondasi salat teh ya gitu. Salatna teh bisa ngadegkeun kana bangunan kataatan anu lainna gitu. Waladina fi amwalihim hakun maklumun jeung jalma-jalma anu dinu hartana teh aya bagian aya hak anu naon diuningakeun maksudna teh bayar zakat indah mah kitu. Lisaili pikeun jalma-jalma anu barang penta anu menta nu butuh wal mahrum jeung jalma-jalma anu ieu kahalangi maksudna teh anu nasibna goreng nya miskin teh ya gitu.